sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya saprakansa dari meraskin hansa dongeng muka tindak. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Roswara. Mangga urang teraskeun hansa dongengna. Kanjeng Raja ngahuleng sakedapan barang rengse ngabandingan omongan Den Sukmawati. Tetelan Den Sukmawati hayang dibekelan ku barang mangrupa jimat. Pikeun anelan manehanana lamun kadasa ku musuh mun manggihan kararepet atawa kasusah. Hal eta jadi aya jalan keur kibura ku ayana manehna ngabandingan omongan Den Sukmawati. Manehna ge tungtungna jadi hayang dibekelan jimat ageman mun sakira bisa digunakeun dinanggoning rumingkang di pawenang. Rumingkang ke di alam manusia mematak koki burak ngomong dari anaker ka Kangjeng Raja pokna. Ugi Kangjeng Raja bade maparin barang jimat kang Den Sukmawati. Rupina jisim abdi ge telepatna upami sami di pasian jimat ageman kolanu. Margi kuayana dirijang darta jeung mulyana aina ilmu panemuna geus luhur. Yakin susah pikeun yang haripanana. Mun teu mah jisim abdi nyekel pakarang jimat atanapi barang naon we nu sakideung tiasa diandelkeun. Yakin jisim abdi moal itu teuing. Kalayan yakin baris ngadatangkeun hasil anu dugemakeun Kangjeng Raja. Kangjeng Raja eureun ngahulengna nu aya mamanehna rurut rere ngareret ka dirina Den Sukmawati jeung ka pihakna Ki Burak. Geus kitu pok kedah carita sorang ngagerem bari bangun anu sumubura. Diri aranjeun bet make hayang dibekelan pakarang sagala rupa. Padahal ilmu nu geus nyampak di aranjeun pohara luhurna, pohara ahingna. Utama nama ilmu panemu nu kapibana ku Den Sukmawati. Nya kitu deui anjeun burak, ceuk rasaan kula asa kurang kumaha ani kaluhur ilmu, kurang kumaha masagi ku pangarti, kurang kumaha kasipuh ku pangaweruh. Tapi teu nanaon, aranjeun ku kula baris dibere tambahan ilmu keur Ki Burak. Kalawan baris mere hiji pakarang jimat ageman keur diri Den Sukmawati. Urieu pakarang tayalian keur nandingan keris titisan iblis. Mun eyang Sukmara sangke ngagunakeun keris titisan iblis ka diri anjeun. Lamun dina peluru kendali mah anti peluru kendali ieu teh. Aduh, nyaan para mitra sadaya siluman ayeuna tos kana peluru kendali di senjata teh. Lewas Kangjeng Raja lumebet ka kamar tukang, teu kungsi lila geus datang deui. Bari mawa cai asak herang kana cangkir batok. Som eta cai disodorkeun ka diri Ki Burak bari pokna. Ieu kula boga cai banyu sirna. Hasiatna cai banyu sirna mun anika geus nginum ieu cai, mangka anika baris mibana ilmu halimunan anu pohara luhurna jeung pohara ahingna. Leuwih ahing leuwih luhur batan ilmu halimunan nu geus dipibana ku diri anjeun. Lantaran lain bae manusia tapi bangsa siluman sejen moal bisa nempoeun mun digunakeun ku anika burak. Sok geura inung kadinya. Ujug sumanga Kangjeng Raja, ujug sumanga, ujug sumanga, ujug sumanga. Ayeuna keneh ku jisim abdi bade inung. Lagu karita Ki Burak nginum cai pamere ti Kangjeng Raja anu katelah cai jimat katelahna banyu sirna. Cai aheng anu meunang ngajampe Kangjeng Raja siluman Prabu Cakrasena. Syukur eta cai banyu sirna ayeuna geus beak diinum. Muga-muga sing aya hasilna, sing aya hasiatna bisa karasa. Sabati eta ye kula mere pakarang keur ceklan andika. Song Kangjeng Raja Prabu Cakrasena harita keneh mikeun pakarang nu mangrupa keris warnana ngakebur semu warna bulau. Song dibikeun ka Ki Burak harita keneh pakarang ditarima ku Ki Burak. Kumaha hasiatna atuh dikahingan ye pakarang teh keris nu warnana semu bulau teh Kangjeng Raja? Ki Burak tumanya. Eta pakarang pohara ahengna. Pohara ahengna kula narima eta pakarang baheula. Bangsa kula keur ngora, basa kula resep keneh ngalalana. Itu ulah buru ngacacah milangan kori.
Eta pakarang ke baris dicoba pikeun ngaduan keris titisan iblis. Hasiatna pakarang naon bae ge moal anu kuat, moal anu mempan, katelah na eta pakarang nyata keris mata setan. Sok rawatan teu kudu panjang kula nyarita lantaran engke bisa karasa jeung bisa kasaksi kahengan ku Andika. Sok selapkeun dina cangkeng Andika budak. Nu sumangga kula nu gancang teuris teh para mitra nu katelah keris mata setan. Ku ki budak diselapkeun dina cangkengna. Ki budak sungkema jeung pohara reueusna ku ayeuna manehna geus nyangking ilmu malih warni, nyangking ilmu halimunan. Nu pohara ahingna oge ayeuna katamahan ku nyekel keris mata setan. Pok deui ki budak nganuhungkeun ka Kangjeng Raja Siluman Prabu Cakrasena. Tetela najan manehna teu lagi aya di dinya, ku Kangjeng Raja geus dibere tamahan ilmu nu ahing jeung dipercaya pikeun nyekel keris si mata setan nu yakin hiji pakarang siluman nu pohara ahing. Kangjeng Raja maju ngadeuketan ka Nen Sukmawati bari pok ngomong. Nen, daya deui nu jadi pananggahan kula tur nu diharapkeun bisa ngacokeun bangsa manusia. Tiba heula tu nepi ka ayeuna lintang diri Nen, ku kitu najan Nen teu matuh di pasir Samoja, Nen bisa matuh di lemur sejen, dina rupa nu beda jeung ngaran nu beda, dan kalakuan sarua jeung kaayat Nen basa di pasir Samoja. Kitu kahayang kula Nen. Jadi mun keris titisan iblis geus kapibana geura bisa rebut, komo mun pihak Sidarta jeung liana geus bisa ditarukeun, mangka Nen kudu matuh di hiji lemur, teu naon-naon salin rupa ngan tetep kudu milampah pagawean cara baheula-baheula. Kitu kahayang kula Nen. Kumaha? Kaharti? Kahartos kaula naon perkawis eta memang tos janten rarancang di sim abdi. Parantos janten rarancang pikahirupeun engke. Kalarasa jisim abdi tos menakan hiji tempat pikeun padumukan jisim abdi. Bari engke jisim abdi baris ngalaksanakeun deui pagawean atawa keahlian salaku saurang jalma purah tutulung ka jalma lian. Ku jalan nyamur salin rupa jadi jalma lian. Ku sim abdi moal aya nu apaleun yen sanyana mah diri Nen Sukmawati kitu. Tema Nen Sukmawati darianaker bari ngedalkeun yen manehna geus ngabogaan rencana kana hal eta. Ku ayeuna padumukan di pasir Samoja geus pada nganyahoankeun, kalakuan manehna geus pada nganyahoankeun, mangka Nen Sukmawati milih tempat sejen keur engke ngalaksanakeun deui pagawean cara ti heula. Bari baris ngagunakeun ilmu malih warni sangkan manehna bisa salin rupa, ngarah teu dipiwanoh, ngarah eueuh nu apaleun. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena pohara bungaheunana ngadenge omongan Nen Sukmawati seperti harita. Seri lelengakan bari jeung lanyang linying lelempangan. Syukur bagja kula bener-bener ngarasa bagja. Bagja nu taya hinggana muga-muga hal eta bisa ngabukti, bisa jadi kenyataan. Mung kanggo saheulanan dina raraga abdi ngajorag ka Eyang Sukmarasa teh. Jisim abdi memang merlukeun pakarang ahing keur nandingan keris titisan iblis. Mun teh mah eta pakarang engke digunakeun keur ngamaehan ka jisim abdi. Ku kituna mugi Kangjeng Raja masih ancekelan kanggo jisim abdi kaula nuhun. Tenang. Memang Nen baris diberi cekelan hiji barang ahing. Luhur ajena kalain bisa digunakeun mun mangi karepet atawa kasusah. Kusiwal Kangjeng Raja Prabu Cakrasena ngaluarkeun hiji barang tina cangkengna, breh tetetela ngaluarkeun hiji sisir warna beureum. Sisir nu dijieun tina awi anu geus herang ngagenclang, eta sisir awi warna beureum teh ku Kangjeng Raja dibikeun ka Nen Sukmawati bari pokna. Sisir kieu teh para mitra sok dipake ngalakutu. Aduh, ieu sisir nu kieu aya wargi dipake ngalakutu atuh para wargi. Sisir kerep ngaranna ge cenah. Ya baheula aya sisir kerep pake ngalakutu kitu. Aduh ayeuna ada kutuna kitu sedaraya was paraeh manten. Harita eta sisir ku Nen Sukmawati diselapkeun dina cangkengna bari pokna. Kangjeng Raja, nakumaha hasiatna sisir jimati salira teh kaula nu jisim abdi mah banget teu can apal dan teu can terang ngagunakeunana. Najan tibang sisir awi tapi hasiatna pohara hebatna Nen.
kalayan muga-muga cucuk belum jimat Nyi Inah alias Nyi Santi jeung Nyi Titi bisa dipake ngelehkeunana. Dina hartina eta dua cucuk belum nu hasiatna pohara hebatna moal aya hartina naon-naon mun diadian ku sisir jimat anu enden. Nya kitu deui mun geus digunakeun engke bakal ngadatangkeun sora ngahiung. Komo mun diputerkeun ngahiung bakal tarik ibarat panggal. Kerjal manu ipis pangartina nu teu boga ilmu naon-naon kakara ngadengi ngahiung nage tangtu ngacoprak manten. Ngaranna katelah sisir panggelis. Sok rawatan sing hade-hade gunakeun sing bener net. Unyuk sumangga hatur nuhun kana kasayaan sareng kabelaan ti Kangjeng Raja. Bisim abdi siap sadia kanggo ngabantos sakuat tanaga. Pikeun ngahonta cita-cita Kangjeng Raja oge ngarah disim abdi. Tiasa mulangkeun ka jeri ka pihak Jangdarta nu sareng liana. Padahal ayeuna manden jeung Ki Burak Geramiang. Akalan sateka pola keris titisan iblis tina leungeun Eyang Sukmarasa. Mun geus eueuh tina cekelan Eyang Sukmarasa, mangka teangan ku diri hidup teangan nepi ka bisa kapanggihna nya. Unyuk sumangga ayeuna keneh isim abdi baris miyos Kangjeng Raja. Hayu atuh Ki Burak urang mia. Unyuk sumangga Den, Kangjeng Raja sumangga atuh dikantun ku isim abdi. Cek si Burak cedoknya mah geura lumampah Burak. Barengan jeung belaan Den Sukmawati sing benernya. Pok Kangjeng Raja kaki Burak bari papatas. Bercandan we isim abdi moal bari waha kana sagala timalan ti salira kaulanu. Sanggeus pamitan sakali libra Den Sukmawati jeung Ki Burak ningalkeun Kangjeng Raja. Prabu Cakrasena kaluar ti alam siluman, kaluar ti negeri siluman gua nalila. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, ku kaahengan ilmu nu dipibanda ku maranehanana. Sakicep ge diri Den Sukmawati jeung diri Ki Burak geus aya di alam manusia. Kalayan mangsa pabuburit reg manehna duaan eureun di hiji pengkolan nu pernahna aya di sakuleunun patempatan nu dipake cariting nyanyina. Si Odet jeung Udi ngahaja dariuk di dinya bari ngararasakeun hiliwirna angin sore. Kalayan manehna seja ngayakeun babadamian pikeun pilampaheun saterusna. Sanggeus ayeuna aya deui di alam manusia. Harita nu ngamimitian muka obrolan teh tayalian lintang ti Den Sukmawati. Burak, syukur maneh daek babarengan jeung kuring. Kalayan ayeuna urang bebas aya di alam manusia. Keur saterusna urang kari mikir pilampaheun nu bakal datang. Cing ceuk pamanggih maneh kumaha heula ieu lalampahan anu ku urang kudu dipigawe teh Burak? Den, sanes urang teh bade nepungan Eyang Sukmarasa di leuweung kadu. Pan keris da di manehna. Keris titisan iblis ceuk Kangjeng Raja teh mah mangsa ieu dicekel ku Eyang Sukmarasa. Den uningal leban-lebanan teu. Mangsa ieu pan dicekel ku Eyang Sukmarasa keris teh. Perkawis leuweung kawulu eta manawi nen uninga. Kuloneun padumukan den di pasir Samoja teh. Tema Ki Burak ngingetan tana maksud mimitina pangna ningalkeun alam siluman. Luyu jeung pancen dibikeun ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Hari cekuring maulah waka kaleuweung kadu nya Burak. Bisa iraha kadinya mah bisa irah-irah ge malah nu leuwih alus mah. Urang pancing sangkan Eyang Sukmarasa daekeun kaluar ti pamatuhanana. Bari mikeun keris titisan iblis kajalma nu rek ditulungan ku manehna. Den Sukmawati teh geus ngabogaan permaksudan sejen. Jadi kumaha tu lampah urang teh mending urang nyoba pikeun ngagunakeun ilmu nu geus dibikeun ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Urang gunakeun heula pikeun ngacaukeun kaayaan umat manusia. Sugan mun urang ngayakeun kaonaran pihak Jangdarta jeung pihak Nyi Titi baris datang ka hareupeun urang. Kitu permaksudan kuring teh Burak. Atuh naon kitu gegan meureun urang kudu asup ka pilemuran. Mun kitu kaayaan manden, urang niangan jalma nu ku urang bisa diculik. Ngarang ke aya nulungan urang gunakeun keris si mata setan ke rumahanana. Atuh nen ke bisa ngagunakeun sisir panggelis pikeun nelasan jalma-jalma nu niat ku urang dicilakakeun kitu. Kitu alus hiji permaksudan poh Rahdena euy.
Pohara alusna teteh burak. Nah atuh keur jongjon ngarobrol antara Ki Burak jeung Sukmawati di eta parapatan kulonin sirah Cai Cikandung. Ari kurnyung da nu datang pohara ngakepegna. Ki Burak jeung Nen Sukmawati barang disidik-sidik kanu anyar datang. Tetela geuning nu datang teh Ki Sabda babarengan jeung si Wanara. Gancang Nen Sukmawati nangtung ngareneng jeung Ki Burak nu aya kenceunana. Mencerong sekeut antam naker ka Ki Sabda jeung Ki Wanara. Ki Sabda jeung Ki Wanara nu harita keur neangan Nyi Inah jeung Nyi Titi lumampah cunu ka eta tempat lain deui ngarasa reubaseunana. Jeung deui ku ayeuna mah dipanggihkeun jeung pihak Nen Sukmawati jeung pihak Ki Burak. Manehanna pohara apalin kana kayan Nen Sukmawati jeung Ki Burak mangsa ayeuna. Srog Ki Sabda maju salengkah ngadeuketan ka hareupeun Nen Sukmawati bari pok tumanya. Den, nuju da manaon saliraya di dieu? Montong loba omong sia Sabda. Ayeuna pilih hiji di antara dua. Mending balik ke alam siluman, mulang kakang jeung raja bari salamet, atau rek terus ngacaukeun pihak kami. Tapi ayeuna bari cilaka ku diri kami deuleu. Tangtu Nen geus kapangaruhan. Teu bener ye meureun ku Kangjeng Raja Cakrasena nya. Lain kuring teu bener, tapi Andika nu teu bener Sabda. Pangna kitu lantaranana Andika nyata-nyata geus bilu ka bangsa manusia pantar si Santi jeung si Inah. Alias si Inah teh. Pok Nen Sukmawati bangun gemeseu naker, bangun anu amakeun naker. Sukmawati, tetela Andika jadi manusia teh ukur luarna wungkul. Jero-jero nama kaancikan kapangaruhan ku Raja Siluman Cakrasena nu kejem jeung telenges ka bangsa manusia. Ayeuna mending Andika geura insaf geura babalik pikir. Moal bisa. Malah kuring nu bakal nyangkalak diri Andika sia Sabda. Kuring geus meunang pancen jeung kepercayaan ti Raja Cakrasena. Lamun pangi jeung Andika di mana-mana di jalan pasampangan, Andika supaya dicangkalak ngan kuring ngarasa karunya keneh ka Andika. Nu matak jeung bata dicangkalak mending Andika sadar kana kasalahan nu geus dipilampa ku Andika. Ayeuna Andika geura mulang ka nagara, geura longo ku Andika. Ki Seta nu ayeuna keur gering alatan teu kuat ngayonan Nyi Titi jeung Ki Darta jika itu gerainit. Bisa soal si Seta bohongan kalakuanana teu bener. Bohongan sailon jeung Ratu Cakrasena. Jadi we manehna pinangi jeung kacilakaan. Barina ge kula moal ka pangaruhan teu cereug. Sabda, di mana ayana si Inah? Kuring mah teu rumasa babarengan jeung Nyi Inah. Mun jeung Nyi Santi memang berumasa. Tapi daina mah geus papisah, pisah alatan teulah Nyi Santi kabur, ninggalkeun kuring basang udang si Burak. Ayeuna syukur si Burak kapanggih deui di dieu. Jadi teu kudu neangan jauh-jauh. Tadi ngadenge omongan anjeun yen Sukmawati cenah Nyi Inah alias Nyi Santi. Heran kuring naon sababna anjeun ngomong kitu. Maneh mah kabobodo teh nya kasamaran tinggal sia Sabda. Siga nu heueuh, ai pangkat siluman, ai kabecus, siga jalma eueuh kabecus sia mah. Ya dengekeun, nu jadi Nyi Santi teh Nyi Inah nu rek cilaka pada neangan. Manehna aya nu ngarobah rupana jadi tangtungan bano jalian, nya Nyi Santi ngaranna kitu. Oh, kutan teh kitu nya. Teu sangka Ki Sabda ngagereneng ngomong nalalaunan bari hatena ngadadak keinget ka Nyi Santi nu tetela geuning eta teh Nyi Inah. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui dongengna para wargi sadaya. Ki Burak geus teu sabar sigana hayang geura nyangkalak diri Ki Sabda nu matak srog ka hareupeun Nen Sukmawati bari pokna. Den, geuning ka sisi Den, keun ieu. Ki Sabda mah urang tewak ku abdi Den. Tumban diantep ngomong teh. Moal aya hartina ngalawan kieu mah atuh omong mah. Nen Sukmawati gancang mundur ka tukang dua lengka. Ngajauhan Ki Burak manehna jenang tung bari panon sekeut netep ka diri Ki Sabda nu keur nyang hareupan Ki Burak. Dina kaayaan keur kitu jleng si Wanara ngagajleng kadinya nangtung hareupeun Ki Sabda bari pokna. Ki Sabda keun ieu mangkeluk bagian kuring lah. Ki Sabda mah lalajuanan we di sisi kadinya. Bener katempo si Burak ayeuna geus tambah luhur elmuna.
Aningnya anjeun makasisikeun anu ngalawan pihak Ki Burak mah diri kuring. Ki Sabda embung ngisi. Hayang manehna langsung ngalawanan. Ye, kode ku kuring ieu mah lah. Katu asal sing hati-hatinya, sing liatna ye. Ulah pikat silaka pokona mah. Tungtungna Ki Sabda ngelehan maneh mundur ka tukang. Ngantep Ki Wanara sina adu hareupan jeung diri Ki Burak harita teh. Saleosna Ki Sabda kasisi. Harita ngajauhan diri si Wanara melelolong perang ka Ki Wanara. Pikeun ngadu jajaten jeung diri Ki Burak ngadatangkeun kakeheul jeung ambak lain lumayan keur diri Ki Burak. Manehna boga rasa diheureuyan ku pihak Ki Sabda. Mengatakan Ki Sabda jauh ti diri Ki Wanara awak Ki Burak minta. Najago adik ka monyet gadungan sia. Monyet bodas, monyet dicet kucet bodas. Kosigani sia ka aing ha. Ya, kudu loba omong sia budak. Sia raja pon sia teh kabur geuning. Semua aing bakal lebih gampang lewakna. Lebih babari modaran sia teh. Dasar siluman gadungan sia mah. Siluman weureu gadung sia teh. Wanara marikeun omongan Ki Burak. Deui matak teu genah jeung deui matak teu. Kurang ajar mendokas ngomong si Wanara. Aing morek eleh ku sia deuleu. Malih sabalikna sia bakal ditewa ku aing. Sia nu bakal disatorkeun ka Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Ngara diasupkeun ka panjara racun panjarangan. Ayo geura maju sia. Aing mah morek heulaan. Sok we anika leuwih ti heula ngara aing apal kana gerakan sia. Aing mah atuh tipe kanter deuleu ceuk si Burak. Inatinya we teu kanter orang itu. Sok mun musuh maju ti payun neme ditahadang gitu. Neme diantisipasi kunaon ye ngalawanna gerakanana cenah para mitra. Palbalingin banjur keur asup kadinya manehna geus asup manten ti heula nyolodor tipe kanter. Dina tinju menceni itu modelna teh para mitra. Devana urang teraskeun. Salajengna harita para mitra sadaya. Atuh Ki Burak nyarita. Kurang ajar sia. Semuk Ki Burak ngagempulkeun pereup ka si Wanara. Tapi ku eta monyet ditadah ku gempuran leungeun dibarengan bari nyakar sagala. Dicakar sia ku aing, Daradat beungeut Ki Burak meunang dicakar. Tapi kangucur getih loba naker gancang Ki Burak mundur ka tukang. Bari ngusapan pipi karasa perih panas jeung nyanyautan. Kurang ajar abong monyet sia. Merobot kana beungeut aing, Semuk Ki Burak harita kene nubleskeun keris mata setan ka diri Ki Wanara. Lain deui ngaranjugna pikeun si Wanara barang nempo Ki Burak ngaluarkeun keris bari katempo eta keris. Meninga gebur para mitra yakin keris siluman pohara ampuhna. Nu mata rumah samoa kuat nu ditagenan antukna basa dirina rek kabeunangan ku keris. Sedang ngajaul ka luhur crek manehna nangtung dina dahan kai bangun nu babarieuna teh. Ki Burak lain deui ambakeunana ku ayeuna si Wanara ngadon ngagajleng ka luhur tangkal kai. Bari saterusna anjeun ceuleuk dina dahan kai gede. Si Wanara nangtung bari panon terus ngawaskeun ka pihak Ki Burak. Ki Burak ngagorowok tarik bari panon mencerong ka Ki Wanara nu aya di luhur. Wanara turun sia gancang. Kagenan aing ye montong aceleng-acelengan kitu sia wani mah deuleu. Teu sangka ani kaboga keris paragi cocolek tarasi Burak. Hayang boga keris titisan iblis teu hasil. Tuntungna nyekel keris cocolek apu. Aduh. Teu boga ka era. Mun ani kawani keneh mah gancang naik ka dieu. Gancang naik urang tarung jeung kami di dieu. Di luhur tangkal surian deuleu. Tema Ki Wanara semunu nantang. Wah, kurang ajar sia. Ki Burak maledogkeun keris mata setan kana tangkal kai. Celegur harita keneh tangkal kai runtuh. Jeleng Ki Wanara ngagajleng turun ka handap nangtung ajeg hareupeun Ki Burak. Ki Burak gancang nyokot keris nu bieu dipake ngancurkeun tangkal kai bari pok ngagorowo. Wanara, anika mending taluk lantaran ngalawanan ieu keris mata setan. Anika moal aya kemenangan. Moal aya kakuatan naon-naon. Gancang anika geura taluk, ngara anika salamet, Burak siluman gadungan keur aing kajeun modar jeung batan kudu taluk mah. Eueuh ti ditu nare aing kudu taluk ka pantar sia kudu nurut ka bangsa siluman mah. Kurang ajar sia rasakeun ya keris aing. Semuk hiuk Ki Burak nubleskeun keris kana beuteung si Wanara monyet kajajaden. Tapi rikat Ki Sabda ngagajleng. Sedeng kahareupeun si Wanara kalayan dina gerakan pohara gancangna.
dibilang lengan Kiburak diketing ku pereup Ki Sabda. Des, aduh, Kiburak ngoceak bari kerisna harita murag tina leungeunna. Siuk durug-dug awak Kiburak dicacar terus-terusan ku diri Ki Sabda. Antukna Kiburak namru dihanap, waena keris murag manehna teu bisa oja. Awak ruksakeun ku gempuran-gempuran ti pihak Ki Sabda. Gancang keris jimat anu katalah keris mata setan dicokot ku Kiburak. Bareng jeung kitu sewuk Ki Sabda rek ngajongkeun suku kana beungeut Kiburak. Tapi bareng jeung kitu lesah harita Kiburak leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Tetela manehna geus ngawatak ajian halimunan pikeun nyalametkeun dirina. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu harita para wargi barang Kiburak teka tempo eueuh di dinya. Jeleng len Sukmawati ngagajeleng ka hareup kalayan dina gerakan pohara gancang. Ngalan sisir panggeulis terus ku manehna diputerkeun wer ngaluarkeun sorangan hiung tarik naker. Aneh Ki Sabda jeung awak si Wanaraja dimuter. Sabawa ku sora nu ngahiung tarik teh kungsi lila gubrag si Wanaraja jeung Ki Sabda ngagubrag kahana. Bari dina kayan teu inget di naon-naon. Teu sabaraha kadijayaan anak Andika Sabda oge Andika Wanara. Si Sabda siluman edan, si Wanara monyet palsu jengkoleun. Ayeuna Andika teu inget di naon-naon karasa sia kitu mah nya. Salegedeg hareupeun Den Sukmawati nangtung diri Kiburak. Hahaha, hebat hasiat jimat sisir teh geuning Den. Antukna ayeuna Ki Sabda jeung si Wanara nepi ka kapayohan, yeuh kapayohan. Kiburak sering ngagak-gak lelengakan bangun suka naker, bangun bunga naker. Mana ge goreng gawe sia kakarek ditajong ku Ki Sabda Andika geus ngagunakeun ajian halimunan. Goreng gawe hirup teh sia budak. Den Sukmawati pohara amekeunana. Manehna nyarekan ka diri Kiburak bari jeung juba jebi bangun ceuceub naker. Arinde najan kumaha ku ayeuna keris murag teh tina puleungeun kuring da atuh. Terus manehna nyiksa ka kuring nya puguh we kuring teh ngarasa sieun lain lumayan atuh. Keulanan kudu ancur mah. Si Wanara jeung si Sabda nu keur kapiuhan kieu rek dikumahakeun burak. Cing sugan maneh meunang akal nu lantip kira-kira rek dikumahakeun. Katunya lah kumamun urang paehan we itulah. Ngarah moal ngaganggu ka urang nen. Nyalah urang paehan we ngan panaya keris setan najan ka siluman ge bakal kuateun ieu maehan mah nen manen. Pokona mah lah kitu. Seret Kiburak ngeluarkeun kerisi mata setan harita teh para wargi sadaya. Salah dipaehan ayeuna mah ngareunah teuing burak. Kumrol siksa heula ngarah nyeri karasana lila. Ku kituna ayeuna mah mending yuk urang bawa ka guha patempatan Nyimas Centring Keling. Sakalian urang ngalayat ka Nyimas Centring Keling. Oge urang siksa di ditu dua mangkluk teh tuman. Kumaha mun kitu burak? Satuju? Ya, kuring mah satuju wae. Lah, bener lah mending kitu we siksa tuman. Dipencit kuriling ngaranna. Urang siksik dikunyit-kunyit. Ieu mangkluk. Urang bawa ka guha Warudoyong pasir caringin. Urang turihan. Tuluy urang ieu kecelakaan ku cai jeruk nipis. Meh karasa peurihna. Si burak nafsuna luar biasa hayang nyiksa. Kaki Wanara jeung harita Kaki Sabda mung hanya kal waktosna kabujeng sae. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu.